Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, annasu niyam. Kumaha atuh sangkan urang teh sadar, nu hese geja sadar. Kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik, lolobana mah teu sadar. Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Thalib kitu kene teu sadar. Justru sulitnya adalah sadar. Ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat, zikir memeh maut. Sadar bermanfaat, zikir memeh kiamat. Kiai, atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan, kamari di Senayan zikir nasional. Ya kipu doli jadi ongkosan pan ka ditu. Kori-kori sarua bae. Loba tambah zikir nu kitu mah Kiai. Di imah kandidat zikir. Aya nu endek calon lurah zikir. Calon bupati zikir. Istighosah, istighosah. Zikir. Tapi kumaha ieu zikir? Nu mantak cek Imam Ghazali, la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimah tauhid. Tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasrani, ngabogaan dua cangkang. Cangkang kahiji, cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karramallahu radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing, di Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, di Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian, aya sekian, aya sekian. Hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang, kos kumaha Kiai? Antakula bilisanika la ilaha illallah. Ta salat maca la ilaha illallah. Di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar. La ilaha illallah na make gitar. Salah Kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina. Antakula bilisadika la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca. La ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinusugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang. Masya Allah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya, yang penting sholawatnya aja bego. Masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat. La ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu. Lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah ieulah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik
Apaan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di korang. Iya, anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kayak kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap bongkar gerage coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi wata kebiasaan aya di makhluk ya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mah mata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta orang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci cu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa pisi kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantep Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakicep saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunan atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambeuan lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang mahing jahe moal naik-naik nah piceun capek kiai nu teh capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu lamun dibaca kabeh pinsan kabeh hese neangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna kok asa indah kok asa ngeunah kok aya zikir urang mah di imah teu ngeunah di kuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh
teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong iya nu mantep mah iya waju ka karak ieu mah leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik dua jari taekeun ka dieu buang ka dieu luhureun susu katuhu dua jari banting ka dieu handapeun susu kenca dua jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya maknaan tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuningeuna ketika mata urang di perangan ceuli di perangan irung di perangan sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat muka lah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak ku aing siap tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai oh hiji bae heulanan nikmat zikir teh masyaallah karim ketika dilanjutkeun ku guruna lantaran geus wayah lanjutna nikmat kanikmatan teh datang deui akhirat datang ku hari ya karim ditolak dunia dengan tolak dua akhirat datang setelah akhirat datang dipeluklah akhirat tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jero hati nurul haq nurul ilah nur ilahi oh cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah akhirat sesuai ku aing dicabut ndek ditolak ku aing si akhirat teu hayang aing ka si akhirat ndek ka mana atuh cak akhirat kanu nyieun sia aing mah kos kitulah zikir teh nu mantak kudu aya nu nungtun mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula hayang ijazah zikir aya kade masantren teh baheula masantren teh naon iya masantren duaan kabeh masantren oh masalah iya aya deui nu datang sia masantren teh henteu ulah sia mah ka ditu nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur nu masantren saurang-saurang asup ka kamar kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah 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 geus datang ka zikir hifzun nafsi urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008 lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha cepet atuh sia aja mawa HP pan sia mah hararese jasa HP na parati bobogohan melulu beb cepet beb berapa tuh jumlahnya lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia encan pernah urang niamun saurang diurukan ku Buyut Mansur Allah Allah kajrohu keluar Allah keluar saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuhan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas Aisyah aing mah ja ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur
kunaon mere ulah-ulah puyang yang nya wirid ulah aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kuna dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah-ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buit Mansur mohon abdi endek ijazah wirid teh oh ayo adik asup ka kamar sia mah naeknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah ajeun kumaha ge lista maja 3 kali utama bener ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka abi brojak tong uka mah datang deh Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek dajakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolos henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana kade diuk nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkan cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanan ente yang ka Bali hiber ka ditu ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur bisa sia kitu pohar hese eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan salu aya di dieu tah nah luhuran ulah nu mantek zikir teh ya lisan Allah maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu mentak ulah mentak kiai nu nyieun proposal Zaki puyengeun bupati urang cek Zaki puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok wah cekna teu kudu make proposal bere mah bere bae masalah ya iya cadu kudu menta ulah menta nomor kedua dibere ulah nampik tarima nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan coba pangneangankeun saurang we kuat
mun aya dipakai jimat ku aing teh jelema di minyak misikan ku aing dibungkus pakai kain putih dibeberkeun ka dia aing bisa hiber bisa tah sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna zikirna geus Allah 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 naik ka ditu lah hu pantak kula inget di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai-kiai intelek kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa taraja ketika lebaran diundang kabeh weh kursi nage geus aya merekan model kos kieu ku lagi murigak dulu tadi aing merekna mana ya sial aya merekan aya kabeh us raja mun kuari meureun presiden menteri-menteri kemudian gubernur di naon gitu MPR DPR pusat ya di bawahna bupati-bupati araya kabeh camat doang eueuh camat mah handap teh mah kabeh aya kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf disuguhan ku raja luar biasa aya hiji kiai make samping Rudin make baju Rudin kaos kopehna beureum tuh mawa anjing hideung datang kadinya anjing teh ya disimpen di kursi ainyana diuk di handap anjing di kursi kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja wah rusak pemandangan situasi jeung kondisi kabur cek wah teu beres begitu cak tuan raja jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi wabeh nginum roti didahar kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing kabeh bingung haju anjingna sasada pokok teu beres kabeh silih kiceupan punggawa kabeh silih kiceupan ku ari mah menteri kulantaran geus teu kuat menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu amankeun eta amankeun dikeluarkeun atau anjingna keluarkeun atau kumaha atau ulah sasada ta anjing akhirnya pidato ketua MPR saudara-saudara sekalian di tengah-tengah haplah kita ada pemandangan yang kurang sedap salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam ini merupakan penghinaan terhadap negara terhadap raja bagaimana kira-kira persetujuannya apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir setuju kabeh pemerintah mah usir kiai ge nu moderna usir tama pas kitu salap ge bangsa sasalapan mah usir tinggal hiji kiai ulah diusir ieu kiai halaj ngaran anjing kadeleuna ku mata urang anjing padahal ieu lain anjing ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung nyana mah nafsu geus bisa ditungtun geus bisa dipermainkeun kumaha kahayangnyana bila perlu nafsu ditendang kadang-kadang dituntun nyana geus henteu dituduh-tuduh henteu dikuasai ku nafsu malah nafsuna anu diseret ku nyana nafsuna anu ditalian ku nyana nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome ialah seorang kiai anu istimewa bapak-bapak mah raja menteri henteu pernah ngaluarkeun nafsuna bahkan di jero dada basi kene aya sabaraha anjing kene di jero bupati di jero gubernur di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung hah di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan lain kudu diusir guguru atuh nemah
lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun nya nama geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge wah di exit sia ku aing panitia goblok beureudak teu kabagian kursi aing pan aing teh pejabat pan aing teh kiai nu mulya kok teh di bagianan kursi nafsu teh kos kitu tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna lain kudu diusir urang kudu guguru lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu salamet ujianana kula aja sedih atuh lamun Anas kudu ngadekem pan teu kiai bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai tuh nya unggut-unggutan heuh asana Kipu Doli meureun wah teu beres nah iya akibat anjingna tadi keluarkan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah menghilangkan nafsu setan jeung dunia makhluk ketika geus bersih di hate dititah deui ku Gusti Allah ulah cicing di leuweung ulah cicing di imah ndek saha nu mituturan jelema kena nyahoeun rukun wudu kena nyahoeun rukun salat mun pejabat kena nyahoeun bener jujur jeung adil mun petani kudu nyahoeun atuh deuk kumaha balander aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh dibabawa lain puluh ratus anjing encan dikaluarkeun mah datang ka modar niam ngolor ketika urang maot digambarkeun kalakuan urang waktu keur di dunia mata Ki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid betu ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi stop aya naon mama Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilahan wudu deui sia najis jageus bersih jasa baliknya ka imah mandi geus mandi heula wudu rapih geus rapih maka baju bersih ganti dengan mantap melangkahkan kaki percaya dirinya itu datang ke lawang masjid cek guruna Syekh Junaid stop masjid mah tempat ka Allah suci masjid mah ulah didatangan model siang najis aing najis di mana ya Allah mama abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu wudu ceknya sial meureun baju ye apa nang pamere bupati gitu ye sial ye eueuh masalah maksudnya atuh lamun bupati na korupsi aya Jaki mah tuh henteu mantap ih sok salah bae tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem iya masalah tuh ieu mah aman kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya oh amin deleukeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili janang urang milih pan bener teu ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula maksudna dek naon dibenta korupsi barengan pajaki jeung kula mun 1 miliar sing 500 teu beres balikan deui ke dongengnya begitu nyana sakali bersih aing mandi wudu bersih beres pakaian buah nang meuli sorangan langsung ke masjid itu jauh keneh najis ya geus beak cak jalan geus beak abdi ieu pajen kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana baju sia bersih wudu sia rapih sesuai jeung fikih hate sia najis kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid masjid mah tempat ka Allah ulah sok dibawa hate tah hate najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasah najis masjid mah paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ka jero masjid mawa Allah karak mantap
Ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atuh najis lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitian acan paling ge Habib Rojak datang gadengnya ngejengker jana ya Karim urang menyaritakeun laler urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur masyaallah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta kukula harita patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tah makam nu sajan-sajan mah sabodoh lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng ngebangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh situs anu luar biasa mantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur benar supaya bisa ngabangun Banten benar memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur nah lamun WH embungan atuh kula aduh Masya Allah iya zarah urang teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang wah ieu jawara teh lain ya Haji Kasan mah geus paeh hasanna tapi ieu potonganna akur ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit thariqah ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun thariqah mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka kakara kupasan nomor kahiji kosru kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparud dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliyaillah kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui kumaha anehna mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadang mantap wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh bebim-bebim nangis kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun brabet ya jadi aneh ke bakalna geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula